tarikna tahun 2017 aya aki-aki cerit we geus nepi ka Madinah hayang balik deui we tamang kunaon kita geus teu bisa diomongan yang ditanya Abah kunaon mereka hayang balik deui jang san marapan entong nu mawi punten gara tinggalkeun ti ayeuna urusan eta mah titipkeun aya anak nu galede terus kitu rata-rata punten ari rek ka Makkah mah jiga rek pae sok liar ka ditu da moal wasiat tapi kun rek ka Makkah masuk ngariung dia jiga nu rek pae usuka tah titip pancekeun niat urang niat teh niat ibadah sagala rupa kali mengpeun urang di Madinah lamun di Madinah nitip pangna jamaah haji paburu-buru teh ibadah haji mah luar biasa ibadah